Wilujeng tepang dina acara dongeng saka panggih, saka cumplang, saka camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbebrah mana disanggakeun ku Kang Oding sapara kanca. Wilujeng ngadangukeun. Tapi sateuacan kana dongeng, tong hilap tombol subscribe sareng like. Bahrowi nu harita keur ngageberan dadana ku duit 10.000 bari matana ngadelek ka Aki Rayud. Atuh Aki Rayud hatena ngentap panas sabab manehna can menang duit saperak-perak acan. Sedengkeun Bahrowi mah harita geus menang pangraris di sinini. Atuh ret Aki Rayud ka sinini sarta pok nyarita. Yeuh ni lengekeun obat ngatel nu nimeuli ku sinini teh obat palsu. Moal aya karasana gajang pulang deui. Diomong kitu ku Aki Rayud, si Nini kalah muncereng. Naon? Baru obat palsu? Ya, baca dina botolna oge aya tulisan obat paten. Malah make gambar tumbila jengker sagala. Jadi Nini mah yakin ieu teh obat mujarab. Jeung deui penyakit gatel dewek mah lain gatel sagatel-gatelna, tapi penyakit khusus awewe nyaeta penyakit janda gatel. Ulang Aki Rayud sajongjongan mah ngahulang, manehna mikir kumaha carana sangkan si Nini meuli obat batuk nu kumanehna keur dijual. Teu lila pok Aki Rayud nyarita. Manuk, penyakit janda gatel? Wah, kabeneran atuh. Penyakit itu mah moal cager ukur make obat gatel, tapi kudu make obat ieu ongkoh. Sabab obat batuk nu dijual ku kuring mah bisa ngubaran gatel ti koro. Sok dah 10.000. Geus lah, kuring mah panu geus meunang jang meuli kacoan incu. Di soroan obat batuk ku Aki Rayud, si Nini teh kekepehan embung narima. Sabab cek pamikirna asa teu nyambung lamun penyakit gatel diubaran ku obat batuk. Komo ieu penyakit janda gatel, najan minum sabotol disakalikeun oge moal aya pangaruhna. Ya paling oge merelek heuai bakat kutunduh. Ditolak obatna ku si Nini. Aki Rayud kacidahan heulna sabab manehna pamohalan menang duit. Atuh teu lila pok Aki Rayud nyarita. Nuh, si Nini mah tengah pisan ka kuring teh. Sing karunya atuh ni nguling ti isuk can menang duit. Kadenya Aki Rayud pukulutus si Nini kerung tuluy pok nyarita. Ah, ari soal aya nu meuli jeung henteu mah lain urusan dewek. Geus ayeuna mah kieu bae. Dewek rek mere nomor HP. Bisi iraha-iraha boga obat anu mujarab jang penyakit janda gatel, gancang SMS atawa nelpon ka dewek. Tuluy si Nini mere nomor HP manehna ka Aki Rayud sarta leos init leumpang rarampeolan make itu. Tra. Di dagang obat, nyatana Aki Rayud jeung Bahrowi saditinggalkeunana ku si Nini maranehna pating harulang. Bakuna mah eueuh deui nu rek niat meuli obat ka maranehna. Keur kitu rentang-rentang aya nu datang bari ngajingjing buntelan. Nempo tina dadegana mah siga tangtungan awewe nu pangawakanana jangkung langkoyang siga gantar. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut ka lebah Aki Rayud jeung Bahrowi. Sanggeus deukeut reg eta awewe teh leumpangna eureun. Tuluy cag we ngecagkeun buntelan. Ret eta awewe teh ngareret kanu duaan. Nyeh teh manehna seuri atuh gurilap huntu masna teh ngagurilap katojo panon poe. Geus kitu mah eta awewe teh muka buntelan tuluy diamparkeun. Breh katempo isi buntelan teh botol leutik kira-kira sagede jempol maniloba. Sanggeus botol leutik dipernahkeun celengkeung eta awewe teh ngomong tarik. Kadarieu. Kenalkeun ngaran kuring anu lama Bute binti Lil kombinasi. Datang ka ieu tempat saja tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Bisi aya anu karasa nyeri hulu atawa riet jangar kuring mawa obat anu kacida mujarabna. Kadarieu. Cek eta awewe teh nu tetela boga ngaran Bute binti Lil kombinasi. Horeng manehna teh tukang obat rieut sirah. Atuh Aki Rayud jeung Bahrowi silih pelong tuluy kadenge Bahrowi nyarita. Ki Rayud, tetela
Eta awewe teh tukang obat siga urang. Nyana hamangkalna teh bet di dieu nya. Matak naon mun rada anggang, ulah deketing jeung urang. Tuluy ditema ku Aki Rayud. Nya, nyeuna mah nih, teu boga misan mikiran. Sehingga nama ngahaja rek nyaingan urang, najan obat na beda oge. Ngarasa diomongkeun ku jelema dua, si bute melongkan nuduaan atuh nuduaan teh ting balieur miceun beungeut. Keur jongjon kitu katempo ti kajauhan, aya saurang lalaki geus rada kolot lempang kalebah nu keur daragang obat. Atuh nu tiluan teh sariap siap pasang aksi, sanggeus deukeut nu tiluan teh recok parahi nawarkeun obat. Obat lieur. Bisi si bapak nyeri hulu atawa riet jangar. Tah ieu obatna. Ceuk si bute bari nemongkeun botol sagede jempol. Tuluy ditema ku Bahrowi. Obat gateul. Bisi si bapak boga penyakit gateul. Tah ieu obatna yeuh. Kacida matihna. Tuh, tempo. Capna oge make gambar tumilang ngajongkeng. Teu tinggalin Aki Rayud oge nanawarkeun dagangan. Obat matuk. Misi si bapak ngoy, lok bae matuk teu eureun-eureun. Ya obatna. Nu dijieun tina ramuan tradisional berkhasiat. Dijamin batuk leungit napas oge milu leungit. Ari eta lalaki ngadenya tukang obat nu tiluan recok teh manehna jadi bingung. Katempo tarangna kerung terus ngabagi reret kanu tiluan. Sarta teu lila nyeh manehna seuri pok nyarita. Keheula dewek mah jadi bingung ieu teh. Nu hiji nanawarkeun obat riet jangar. Nu sejena nawarkeun obat gateul jeung obat batuk. Dewek teh bingung milihna. Cing sok ka dieu karumpul heula. Dewek aya picaritaeun. Tukang obat nu tiluan teh nurut kana pamenta eta lalaki. Cek pamikir maranehna sugan bae eta lalaki teh rek ngaborong obat. Sanes tukang obat kumpul, ok eta lalaki ngamimitian nyarita. Leuwih ti heula ngeunalkeun ngaran dewek anu nalah mah nyaeta Wakuwu. Ya disebut Wakuwu so teh, pedah baheula dewek kungsi jadi kuwu. Tadi dewek ngadenge ilaing tiluan nanawarkeun rupa-rupa obat. Aya obat nyeri hulu atawa diet jangar, terus aya obat gateul jeung aya obat batuk sagala. Terus terang bae, kabeh obat ieu teh dewek ngabutuhkeun. Sabab kolot pantar dewek mah geus meujeuhna loba nu karasa. Ngan kieu ieu teh, dewek ayeuna keur katarajang ku panyakit aneh. Tukang obat nu tiluan mencrong ka Wakuwu. Panasaran kuno bieu disebutkeun ku Wakuwu, majar cenah manehna teh keur katarajang panyakit aneh. Maksudna panyakit aneh kumaha? Sawan kuya? Penyakit bisa naik teu bisa turun? Cek Bahrowi nabade kana panyakit nu karasa ku Wakuwu. Ditanya kitu Wakuwu teh morongos. Naon? Sawan kuya? Sok gagabah ari ngomong teh. Kieu ge yeuh, dewek teh mantan atlet panjat tebing. Purah ngarayap mapayan gawir neangan iwung awi haur. Tukang obat nu tiluan silih reret, tuluy kadenge Wakuwu neruskeun caritaanana. Bisi hayang apal kana panyakit dewek, ceuk rek dicaritakeun. Sabenerna panyakit dewek teh kagolong panyakit aneh. Sabab ieu panyakit teh teu lumrah jeung batur. Ari katarajang nama anyar-anyar ieu, tisaprak dewek diusir ku pamajikan. Teu pira ari sabab nama, pedah panci nu aya di dapur ku dewek dijual ka tukang rongsok. Eta euy, dewek teh kudu jang meuli udud. Padahal mah panci geus petot, ya bagus eueuh ceulian deui. Atuh pamajikan teh ngamuk, sakarat salawa dibabetkeun. Tah tempo dina sirah dewek aya nu menjelut sagede nog. Ieu teh dipangpeng ku mutu. Tukang obat nu tiluan silih reret deui, teu lila si bute tukang obat nyeri sirah kadenge nyarita semu heran. Ke, kuring mah teu ngarti ieu teh. Naon hubunganana antara dipaseaan ku pamajikan jeung panyakit nyeri sirah? Oh, eta meureun gara-gara sirah dipangpeng ku mutu nepikeun ka bencut. Ditanya kitu Wakuwu gancang nembak. Keheula dewek can anggeus nyarita. Tah, sanggeus pasea tina soal panci, dewek terus diusir. Geus aya meureun kana sabulan mah dewek teu balik ka imah. Atuh dewek teh jadi kesepian euy. Manting kumaha mimitina, unggal jalma nu apaleun dewek diusir ku pamajikan, ka dewek teh pada nyebut lalaki jangar. Ari gejala anu karasa, mun waktu geus manjing peuting sok hayang bae ku kulayaban. Terus eta euy, teu kaop nempo nu rada herang, sok tuluy bae riet sirah. Tilu tukang obat arunggut-unggutan.
Malah Aki Rayud mah ngabelenyeh seuri, ras inget ka si Nini nu tadi mere nomor HP ka manehna. Wah, beneran ya. Panyakit wakungu sa model jeung panyakit si Nini nu tadi mere nomor HP ka aing. Geun sia, ku aing rek diamprokeun. Ari si Bute ngadenge carita wakungu kitu teh, manehna bingung oge. Sabab obat rieut sirah nu dijual ku manehna mah lain keur ngubaran panyakit anu bieu disebutkeun ku wakungu nyaeta panyakit lalaki jangar. Ngan kulantaran manehna hayang mayokeun obat, atuh tuluy pok nyarita ditujukeun ka wakungu. Oh, jadi wakuwu teh kata rajang penyakit lelaki jangarnya. Gampang atuh ngubaran nu kitu mah. Ya obatna geura beuli. Murah ngan 10.000. Tah aturan makena saban wakuwu nemponu herang, gancang geura inum ieu obat supaya ulah karasa rieut sirah. Sok obat rieut sirah teh dibikeun ka wakuwu sarta gap ku wakuwu di tampanan. Beres kitu, tuluy Bahrowi oge milu nyarita. Terus kieu wakuwu kuring boga kayakinan lian ti rieut sirah mun pareng wakuwu nemponu herang teh pasti aya nu karasa gatel. Tah ieu obat gatel geura beuli top tah geura duitan 10.000. Aturan makena saban aya nu karasa gatel gara-gara nemponu herang, gancang nu karasa gatel teh diolesan ku ieu obat. Song Bahrowi mikeun obat gatel ka wakuwu, atuh daek teu daek ku wakuwu di tampanan. Ari Aki Rayud ngahuleng, manehna bingung kudu kumaha carana sangkan bisa ngajual obat batuk ka wakuwu. Ari nu jadi bingung teh sabab obat batuk nu dijual ku manehna eueuh kaitanana jeung panyakit lalaki jangar. Kan ujug-ujugnya bae manehna teh seuri, sigana mah manehna manggih ide. Teu lila pok nyarita ditujukeun ka wakuwu. Ari nyeuk pamanggih kuring mah kieu wa. Panyakit wakungu bakal cager mun diubaran kunu dipikahayang ku wakungu. Maksudna mun wakungu nemponu herang, sangkan tong karasa rieut sirah, eta nu herang teh kudu jadi kabogoh wakungu. Tapi eta teh 1000 hiji, aya nu herang daikeun ka wakungu. Tah, ayeuna ku kuring wakungu rek dibere bongbolongan. Tadi kang uring aya nu datang nyaeta saurang awewe nu keur katarajang panyakit janda gatel. Ari obatna mah geus meuli ti Bahrowi. Ngan sigana eta awewe teh manehna oge keur butuh jalu pikeun dijadikeun kabogohna. Wakuwu curing hak barang ngadenge caritaan Aki Rayud kitu. Komo ngadenge janda gatel kitu mah manehna kacida bungahna. Satuluyna wakuwu ngomong hariweus-weus. Aduh, kabeneran atuh euy. Sigana bakal langsung nyangkut. Kan saha ngaran eta awewe teh? Yang di mana lemburna? Geun ku dewek rek dijugjug. Aki Rayud nahan pisirieun ngadenge wakuwu nanyakeun awewe nu dimaksud. Bari rada runya renyu nahan pisirieun pok Aki Rayud ngajawab. Ari ngaranna mah kuring ge teu apa. Ngan meme indit manehna teh mere nomor HP. Sok tulis ieu nomorna. Ulang wakuwu ngahuleng sabab manehna teu mawa HP. Atuh najan rada asa-asa pok wakuwu teh nyarita. Duh, kumaha nya? Dewek teh teu mawa HP. Boga HP jadul oge kamari ditukeurkeun kana rokok. Aki Rayud ngahuleng, baku namah manehna oge bingung kudu kumaha carana sangkan wakuwu bisa komunikasi jeung si Nini. Ngan lain ge Aki Rayud ari kudu buntu akal mah, manehna boga ide tuluy pok nyarita. Geus ayeuna mah kieu, nok tah beuli HP nguring. Geus tina naon, 100.000. Pongawal ku duit sakitu euy. Nu penting eta awewe bisa kapimilik. Awal bisi ku batur manten. Mangkaning manehna teh keur kacerap panyakit janda gatel. Cocok lah, jang nu boga panyakit laki jangar mah. Ngan mun bisa mah ulah ditelepon. Sabab eta awewe teh rada kurang denge. Jadi alus nama mending di SMS bae. Ieu HP-na top tah duitan 100.000. Ditambah uang informasi 50.000. Jadi kabehna 150.000. Song HP jadul teh dibikeun ka wakuwu kalayan bari rada asa-asa di tampanan. Sanggeus namparan HP tuluy wakuwu ngetik SMS ditujukeun ka nu boga nomor nu tadi disebutkeun ku Aki Rayud. Kieu eusi SMS-na teh. Neng, saurna nuju ka tarajang panyawat janda gatel. Sami haha oge nuju ka terap panyakit lalaki jangar. Kumaha upami urang ketemuan?
mamanawian urang duaan pada cocok. Wassalam wakuwu. Tuluy eta SMS teh dikirimkeun, teu ngeuneup lila aya SMS balesan kieu eusina teh. Nuhun atuh upami si AA kersa ka abdi mah, sugan bae pamitos ketemuan mah panyawat urang duaan tiasa cager. Baktos abdi Neneng Warsi. Nyeh wakuwu seuri tadana ngarasa bunga. Dina pamikirna geus kabayang bakal panggih jeung nu herang nu bakal jadi obat mujarab pikeun panyakit nu karanapan ku manehna nyaeta panyakit lalaki jangar. Satuluyna wakuwu ngabales eta SMS. Duh, nuhun pisan sayang, urang ketemuan di taman kota. Jalan anu palihwetan. Sanggeus ngabales SMS, wakuwu nyarita anu araya di dinya. Tah, sigana ayeuna dewek manggihan obat nu mujarab pikeun ngubaran panyakit lalaki jangar. Dewek ayeuna permisi rek ini heula. Masalah duit obat jeung HP mah dewek minta waktu euy. Moal waka di duitan ayeuna. Dewek keur boke. Jadi mayar nangke mun dewek geus ketemuan jeung si Neneng. Tong khawatir, jang mayar hutang mah ieu HP ku dewek rek dijual 300.000. Pan batian meureun. Tah batina bisa jang mayar hutang. Kalayan teu nemu jawaban, koloyong wakuwu init ninggalkeun tukang obat nu tiluan. Atuh Bahrowi Akirayud jeung si Bute bati carolohok. Komo Akirayud mah keuheul lain di kieuna sabab HP jadulna geus aya dina leungeun wakuwu. Teu kacatur di jalanan, wakuwu harita geus aya di taman kota. Kalayan make pakaian keren meunang nginjem ti babaturanana nu sarua pangsiunan kuwu. Manehna lajag-lejeg ka ditu ka dieu bari nyekel HP jadul. Bari haben HP teh di tempoan layarna, maksudna bisi aya SMS ti awewe nu dituduhkeun ku Akirayud. Sanggeus sababaraha halilana nungguan SMS teu jol bae, wakuwu mimiti samarasa. Di mananya si Neneng teh? Poho tadi teh teu ditanyakeun ciri-cirina. Soalna di dieu awewe teh lain saurang. Tapi aya puduhna. Rek di SMS Rek ditanya ciri-cirina make baju warna kumaha. Gerentes wakuwu bari tuluy ngetik SMS. Kieu eusina teh. Neng, AA tos aya di taman kota. Ciri-cirina nganggo acuk hansip, teras kahandapna nganggo lancingan training. Terus SMS teh dikirimkeun, halayan teu lila ti harita aya balesan. Sami Neneng oge tos aya di taman kota. Ciri-cirina nganggo kaos bodas, dina lebah dada aya gambar Superman. Teras kahandapna nganggo lancingan legging warna hideung sareng nganggo sepatu bola. Tuluy wakuwu ngabales deui. Ayeuna Neneng aya di palih mana? Tuluy SMS wakuwu teh aya deui balesan. Neneng nuju ngadeg di handapeun caringin mayun ka kaler. Ari di palih mana? Ulang wakuwu ngahulang maca eta SMS. Sabab manehna oge harita teh sarua keur nangtung handapeun tangkal caringin ngan manehna mah nyang hareup ngidul. Tapi sanggeus sababaraha halila nangtung di eta tempat, manehna teu nempo awewe nu diarep-arep bisa panggih kopi darat. Pikeun mijeun kapanasaran, wakuwu ngabales deui SMS. Geuning sami sareng AA nuju ngadeg handapeun caringin. Ngan AA mah mayun ngidul. Deui SMS wakuwu teh dibales deui. Kumaha? Baruk ngadeg handapeun caringin mayun ngidul. Eta awewe nu tayalian sinini nu kungsi meuli obat gatel ti Bahrowi ngarasa kaget. Dumeh tadi majar cek dina SMS, lalaki nu ngudag-ngudag manehna teh kabeneran aya handapeun caringin keur nangtung nyang hareup ngidul. Atuh gancang sinini malikeun awak. Nu tadina nyang hareup ngaler teh ayeuna mah nyang hareup ngidul. Sinini kaget lain di kieuna. Breh katempo ku manehna saurang lalaki rada kolot keur nyenyekel HP. Ieu suganya si AA anu ngudag-ngudag aing teh. Ente sinini bari nilik-nilik pangawakan waku. Satuluyna manehna nga-SMS deui. Kieu si SMS-na teh. AA, duh tetela si AA teh ditilik tina dedegan mah lalaki perkasa. Waku kerum, manehna heran pedah awewe nu keur diincer teh nempoeun ka manehna. Sedang manehna sorangan can apal aya di mana eta awewe. Atuh terus manehna ngabales eta SMS. Neneng teh terang ti saha? AA lalaki perkasa. Tuluy SMS teh dibales ku sini. Nya pasti terang atuh.
Paneneng aya pengkeren si A. Waku ruas lain dikira. Pudilit manehna malikeun awakna. Saharita keneh siak banget waku jadi pias. Matana mencerong ka sinini nukeun langtung bari nyekel iteuk. Dipencerong ku waku kitu teh sinini ngabenyeh seuri. Barang nyeseri gorehel katempo ku waku aya sisig nyelap dina bibirna. Ari waku sikeun teu percaya lamun awewe nu diincer ku manehna teh aya hareupeunana. Rek ngomong oge teu wasa bakat ku kasima. Atuh antukna manehna nanya ka sinini teh make SMS. Ieu nu ngaku si neneng teh tuluy SMS teh dibales ku sinini. Mohon hayu atuh urang jadian. Baca SMS kitu ti sinini waku jadi sama rasa. Wah, cilaka ya. Aing kudu ganjang-ganjang kabur. Aja tak kira yuk. Terus dibuka aing. Gerentas waku bari siap-siap rek kabur. Mantare sinini keur ngetik SMS, rikat waku ngalengkah maksudna rek kabur. Ngan edas sinini rancingeus. Nampo waku rek lumpat teh ngan krawak bae harita beheung baju waku dirawel tuluy ditongtak. Waku teh ngagorowok. Waku minta tulung kanu araya di dinya. Ngan edas jalma sakitu lobana, eueuh saurang oge nu ngarespon. Samalah loba jalma nu pating corowok ngahucuhkeun sinini. Ayo terus nih, dengkek beheungna ku kelek. Terus nempelkeun. Ade poho sirahna abuskeun kana jero samping. Salah saurang jalma mere sumanget ka sinini. Atuh sinini teh jadi tambah wani. Sok, rek lumpat ka mana sia? Rek ngahindar ti aing nyaneh teh. Kaseplan pisan sia. Jeung sinini bari tuluy beheung waku didengkek ku kelek nu beulah kenca. Sarta rikat sungut waku dilewekan sisig. Ledot. Harita sisig teh diledot-ledotkeun kana sungut waku. Atuh waku teu bisa hojah. Manehna ukur bisa teterjelan bari haben sungutna ciciduh. Keur jong-jong kitu teu kanyahoan ujug-ujug aya mobil truk eureun di lebah dinya. Satuluyna loba patugas Trantib jerat jerut tarurun tina eta truk. Horeng eta teh patugas Trantib nu keur ngayakeun razia gepeng. Nempo nu keur papuket. Nu tayalian waku jeung sinini petugas Trantib gancang nyampeurkeun. Kalayan teu asa-asa waku jeung sinini dirarajang ditaekeun kana truk. Geuleung truk teh maju teuing rek terus ka mana. Ngan anu jelas pun manggih jelema nyurigakeun truk teh sok eureun sarta jalma nu dicuriga gepeng teh ditaekeun kana truk. Bahrowi nu harita keur ngageberan dadana ku duit 10.000 bari matana ngadelek ka Aki Rayud. Atuh Aki Rayud hatena ngentap panas sabab manehna can menang duit saperak-perak acan. Sedengkeun Bahrowi mah harita geus menang pangraris di sinini. Atuh ret Aki Rayud ka sinini sarta pok nyarita. Yeuh ni lengekeun obat ngatel nu nimeuli ku sinini teh obat palsu. Moal aya karasana ganjang pulangkeun deui. Diomong kitu ku Aki Rayud, sinini kalah muncereng. Naon? Baruk obat palsu? Ya, baca dina botolna oge aya tulisan obat paten. Malah make gambar tumbila jengker sagala. Jadi nini mah yakin ieu teh obat mujarab. Jeung deui penyakit gatel dewek mah lain gatel sagatel-gatelna, tapi penyakit khusus awewe nyaeta penyakit janda gatel. Ulang Aki Rayud sajongjongan mah ngahulang manehna mikir kumaha carana sangkan sinini meuli obat batuk nu kumanehna keur dijual. Teu lila pok Aki Rayud nyarita. Manuk, penyakit janda gatel? Wah, kabeneran atuh. Penyakit itu mah moal cager ukur make obat gatel, tapi kudu make obat ieu ongkoh. Sabab obat batuk nu dijual ku kuring mah
bisa ngubaran gatel ti koro. Sok dah 10.000. Geus lah, kuring mah panunggus menang jang meuli kacoan inju. Di soroan obat batuk ku Aki Rayud, si Nini teh kekepehan embung narima. Sabab cek